Deng 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 Deng, deng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tepung dangun dari Samsim Kuris Kandar Sulais ganteng kalam yang gantengnya alami tanpa bantung head kata deh formalin. Iya, juara. Ajeng saya nak udah. Lagi bersama sahabat Osmod. Dadajeng nyiram balap coba pemanisna sa Bandung Selatan, nu manisna alami tanpa pemanis buatan. Bisa orang. Bisa. Bisa deh. Bisa. Dia Q&A. Kurang mah ngilu konten di channel video. Itu alhamdulillahnya bisa bertemu padahal rada sering ya pemanggilannya lumayan jam terbangnya sih ker gitu saya ngoge gitu jadi gede nyawa rating karena sulai terus saya aja rega Q&A ke urang siap banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya akan utarakan terhadap sampean jenengan ya ada pertanyaan sering pisan ku ente diomongkeun gitu, dipublikasikan, diutarakan gitu kan netizen ente fans ente yang ada di muka bumi itu tentang sahabat hotspot. Tah aing mah maksudnya teh naon? Sahabat hotspot ini sering ngomong sahabat hotspot. Cik caritakeun asal usulna kumaha? Sahabat hotspot. Asal usulna kumaha? Ieu bisa jadi karena bisa jadi jargon ini sampai dijieunkeun baju sampai topina sering main dipakai. Geus arapal mun ngadengnya teh. Siapa nga hotspot mau teu sahabat sinnya nya. Sok gitu urang sok receli gitu. Sekarang definisikan ku ente. Nah, melong nak adi itu anjing tuh. Pertama nama kieu sahabat hotspot. Babaturan urang nya sahabat baturan SD geus heubeul. Kurang disebutna teh si hotspot. Soalna untuk udud, untuk kuota, aslina, untuk duit, anjing, itu segala gitu, segala nge-hotspot, anjing. Inti nama yang kata gratisan, gratisan gitu. Tapi pas manena pas boga duit, kaing poho, anjing, sok api-api tilang, anjing, pas boga duit, sok ibaratnya keur senang jeung urang, susah jeung urang, senang jeung batur lah gitu urang nyidana sahabat hotspot teh. Jadi gini prinsipnya, jadi sahabat tuh harus punya jargon juga ya, contohnya sabab pahit sama manis sabagja sama-sama eta gitu. Sahabat mah anjing kesel ayo Kang ini murah kantong ta eta gitu caritana teh sahabat hotspot teh untuk kuota untuk kakak bogoh urang kuat di hotspot gelo cek ini. Dan yang kedua ya pertama kali ente sampaikan ke viral mimitina teh kumaha sih? Mimitina teh kumaha sih? Pas viral teh cenah mah pas udud nanum dah. Udud nanum jeung prutang nu bae teh. Kumaha caritakeun anjir? Eta mah emang kejadian jelas aing kan ieu. Eta mah emang kejadian nyata. Emang kejadian nyata aslina. Eta urang keur galau mau disebutkeun mantan namanya tapi si di eta we si mantan dihujatnya dihujat galau emang urang apalah keur mau anak budaya dia mah mimi ieu gini mimi lieur pan meureun halusinasi teh tarik ya ieu urang kaciri sok halusinasi tarik halusinasi tarik kurang wow geus parah pisan ku kabenaran eta dina radio ku kabenaran aya lagu The Paspor eta nu mengiring urang dina kamar anu poek sisi juru kamar teh sisi lomari teh keur kayaan tumbeng teh udud nanung muyup prutang nu teh baleui kan sok baleui gitu sok na bener kejadian nyata didinya jadi ente teh mengutarakan di suatu vlog ya jadi orang surhatan biasa gitu nya yang 2017 pernah ngiluan komunitas kan sabaraha pertemuan dua kalian pertemuan lah jeung komunitas stand up comedy di Kabupaten Bandung
Kang Doni aya. Buat fans ieu bising tapal kisah sih mimiting kumaha ieu orang korek-korek ku aing. Korek-korek cara apa ditunya. Sahabat Hotspot. Oh jadi gitu nyamangnya. Gitu aslina. Jadi kegiatan sehari-hari contohnya naon memang selain ente bergelut di bidang selebgram. Geuleuh anjing. Kan anjing. Selebgram kegiatan sehari-hari apa tah? Bisa diutarakan? Kurang kegiatan sehari-hari dagang ayam. Dagang ayam. Dagang Bisnis ayam. Bisnis Yang saya tahu, kuliner. ente bukan pacabang ya. Pacabang, alhamdulillah. Ayam bakar 3 putra sahabat Hotspot. Enggak di soreang dan buka cabang. Pantesan awak badak balama begung. Tapi alhamdulillah enak jadi ngisi. Ngisi lobatin di jalan di ayam. Jadi dek ieu gitu jam terbangnya. Dan ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhirnya. Kira-kira kedepannya Akang sebagai telenan kedepannya apakah ada progres ataukah ada jam terbang yang lain ataukah ada yang bakal kali ya sahabat Hotspot ini raih lah target-target contohnya seperti apa atau ada planning ya ke depan mah mugia langkung sukses langkung lancar ya konten-konten semakin halus atau ada perencanaan konten yang lebih wow lagi insya Allah contohnya seperti apa lah pokoknya surprise ya surprise Pergusa. Oke, guys, segitu aja perbincangan Skandar Sulay bersama Hotspot. Nah, tayang tingali di YouTube tah channel si ieu jeung tong hilap ya, Bro. Nah, sebenarnya mah teu kudu diomongkeun mun asal ngarti mah tinggal like. Subscribe. Comment and share. Gitu. Like share jeung gebuk loncengna jadi setiap dia update gebuk ka bogo anyar mantan mah. Jadi setiap dia update pasti tayang, Bro. Oke, segitu aja dari nuhun. Sukses terus. Skandar Sulay. Sebagai penutupan. Oke. Naon? Nyanyi. Kudu nyanyi. Sabantuan aing. Bantu urang. Ente sing kong gituan. Sok. Sing kong sok. Siap. 1 2 3. Sing kong. Terus. Sing vokal keluarkan. Sing kong. Oke. Sing kong. Combro. Di jerona aya naon? Sing kong. Combro. Ngadamala tina naon? Sing kong. Combro. Di jerona aya naon? Oncom. Sing kong. Combro. Di jerona. Eta lagu Combro cantaya. Combro. Siap. Dapatkan kaset CD dan VCD-nya di toko tompeng kedekatan Anda. Oke, segitu aja Skandar Sulay dari sama sahabat Hotspot. Assalamualaikum. Bye.